Nawitan ay patarosannya. Hukum sholat tahajud berjamaah. Kantos Nabi berjamaah. Nabi nuju sholat tahajud Anas bin Malik dan Ibnu Abbas ngilu tadi cari ku Nabi berjamaah. Ngan Nabi ngajak gitu. Bojo wae Aisyah Nabi tahajud ngagoler. Jadi tahajud mah Nabi langsung seneng nyalira. Ngan lamun aya nu ngilu ngamakmum tong dicari mangga. Tapi Nabi teu ngahaja ngumumkeun. Ke penting urang tahajud berjamaah itu. Jadi tina dalil-dalil kenyataan ieu tahajud mah langkung sae teu berjamaah. Jadi dalil nate bojona wae pan kala ngagoler Aisyah Nabi tahajud. Atuh para sahabat dalamunnya mah berjamaah langkung sae pinuh masjid teh dari imaman ku Nabi mah teu aratok. Malah ku Nabi dipiwarang baralik jum sarolat dina. Nah gitu. Jadi ngahaja ngumumkeun salat tahajud berjamaah mah teu kantos. Tapi upami salat tarawih ngahaja ku Nabi didorong sok berjamaah. Nah gitu kalau para lagi sedena tadi urang teh aya anu ngumumkeun tahajud berjamaah tuluy doa dipimpin careurik bareng gitu. Ieu teh teu aya gitu teh. Nya cenah usah da sae nya sae cek urang cek dalil gitu atuh lah.